Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Satahana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi urang tiasa kampel di acara dinten ieu. Hadirin anu dipika hormat ku simkuring Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru anu dipika hormat, sareng rerencangan simkuring anu dipika cinta. Dinten ieu alhamdulillah urang kempel patepang rarai dina urutan meriahkeun hari kemerdekaan Indonesia. Urang prayogi ka uninga yen di zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabela kebenaran negara Indonesia. Mata ku kituna urang salaku warga Indonesia generasi penerus bangsa sareng kedah neruskeun perjuangan pahlawan urang caranya nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagai generasi muda dina rangka ngeusian kemerdekaan Indonesia. Contohna ngajauhkeun urang tina pengaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa jeung sajabana anu mawa pengaruh buruk jeung diri urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif atau aya mangpaatna jang diri urang. Misalna nyieun prestasi di sekolah, seueur maca buku nu berguna diajar sing bener di sekolah jeung sajabana. Rupina mun sakitu pidato ti simkuring hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate aranjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.